sadayana wilujeng patepang deui sareng simkuring harum Siti Hafilah dina acara Warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun sabaraha warta anu parantos disiapkeun ku redaksi warta nyaeta Warta Gunung Semeru Bitu. Ratusan warga ti 3 kacamatan Lumajang ngungsi alatan bituna Gunung Semeru Salasa 1 Desember tabuh 3:10 waktos Indonesia Barat isuk-isuk. Awan panas ngabeleduk sejauh 1,5 km sarta kandel hujan lebu vulkanik ngahontal 3 cm. Gunung Semeru Bitu kira-kira tabuh 3:10 waktos Indonesia Barat ngabalukarkeun ratusan warga ti 3 desa di 3 kacamatan Lumajang ngungsi. 550 warga pangungsian ti Desa Supiturang, Desa Oro-Oro Ombo, jeung Rowo Baung di Kacamatan Pronojiwo. Oge Desa Sumberwulu di Kacamatan Candi Purodari. Gunung Semeru oge ngaluarkeun mega panas anu ngageser sajauh 1,5 km. Awan panas nuju ka wewengkon curah hujan Kobokan, Kacamatan Pronojiwo. Salian ti mega panas, Gunung Semeru oge ngalaman longsoran lava. Masyarakat diharapkeun henteu ngalaksanakeun kagiatan dina jarak 500 meter di sisi walungan sapanjang besuk Kobokan sabab berpotensi kapangaruhan ku ekspansi mega panas sarta aliran lava nepi ka jarak 17 km di puncak. Salian ti eta, masyarakat dipiharep bisa mika nyaho ngeunaan longsoran mega panas, longsoran lava, jeung lava sepanjang walungan atawa lebak anu ngocor di puncak Gunung Semeru, khususna sapanjang besuk Kobokan, besuk Bang, besuk Kembar, besuk Sat oge. Potensi lahar di walungan letik anu mangrupa anak sungai besuk Kobokan. Tepat sataun katukang, Gunung Semeru oge bitu nalasan leuwih ti 50 jiwa sedengkeun ribuan imah rusak. Rupina sakitu warta anu parantos didugikeun ku simkuring kapayunan pamarsa sadayana. Ieu warta janten manfaat kangge pamirsa sadayana. Wilujeng patepang deui dina waktos anu kapayun simkuring harum Siti Hafilah.